Urang sapara kanca bade minamel salah sahiji pancet basa Sunda ngeunaan sisindiran. Wilujeng nyakseni. Naon sih sisindiran teh? Sisindiran teh asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibeurkeun hitotob moal. Wilujeng eta dina sastra Sunda anu disebut sisindiran teh nyaeta karya sastra anu nggunakeun rakitan basa kalawan dibalibeurkeun. Sindiran teh mangrupa karya sastra wangun ugeran lantaran kauger perwakarti jeung guru wilangan sarta umumna dina basa panalisan teh diwangun ku dalapan engang umpama dipalitekeun jeung keterangan kamus di luhur. Wangunan sisindiran teh bisa disebutkeun karya sastra wangun ugeran atau puisi anu eusina dibalibeurkeun heula diwangun ku cangkang jeung eusi sarta lebet ku purwakanti. Ciri-ciri sisindiran aya 3. 1. Diwangun ku cangkang jeung eusi. 2. Tiap baris diwangun ku 8 engang. 3. Biasana opat pada lisan. Sisindiran teh kabagi kana 3 nyaeta 1. Rarakitan, 2. Paparikan, 3. Wawangsalan. Ditirik tina eusina sisindiran teh bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan nyaeta silih asih, silih diuruk, jeung sesebred. Contohna kawas ieu. Kamana jalan ka Asia? Tuh ka ditu ka paling wetan. Kamana jalan ka surga? Tuh ka ditu ka pangaosan. Contoh sisindiran sajena kawas kieu. Salila milu ka dinya teangan roda padati, salila hirup di dunya teangan ilmu pangarti. Upama ditirik tina wangun jeung cara ngubeurkeunana, sisindiran dibagi jadi 3 golongan nyaeta 1. Rarakitan. Rarakitan teh mangrupa sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung besi dina sapadana. Disebut rarakitan ada pucak awal dina panalisan. Pada lisan cangkang dipake deui dina panalisan eusi. Contoh rarakitan nyaeta jauh-jauh manggel awi nyar-nyar pimerangan, jauh-jauh neang abdi nyar-nyar pimelangan. Sisindiran teh dipasing-pasing jadi 3 golongan. A. Rarakitan silih asih nyaeta rarakitan anu eusina patali jeung silih asih cinta atawa birahi. Contohna batur mah dibagi hideung kuring mah pabaya bae, batur mah dipake pinang kuring mah sacara wae. Mun teu tulus ka pasekna, ka pancirna oge hade, mun teu tulus ka lanceukna, ka adina oge hade. B. Rarakitan piwuruk nyaeta rarakitan anu eusina piwuruk, pituah atawa nasehat. Contohna sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun urat, sing getol neangan ilmu nu guna dunya akhirat. Pajejeh ari ka Bandung ulah meuli hayam kate, pajejeh ari ka Idung ulah nyarikeun hate. C. Rarakitan sesebred nyaeta rarakitan anu eusina salian ti silih asih jeung piwuruk kayaning lelucon, banyol, tambuh laku, kritik sosial, pamitan jeung salian ti eta. Contohna majar maneh cengkeh koneng, kulit peteuy dina nyiru, majar maneh leungkeuh koneng, kulit beteung mani namru. Sok hayang nyoba ka Bandung, sok hayang nyaho nanjangna, sok hayang nanya nu pundung, sok hayang nyaho nyentakna. Tah eta contoh rarakitan teh. Ayeuna anu kadua nyaeta paparikan. Naon sih paparikan teh? Paparikan teh asalna tina kecap parik atawa perak anu ngandung hade deukeut. Ari anu dimaksud paparikan di dieu nyaeta sisindiran anu ngan padeukeut sorana antara cangkang jeung eusina. Dina kecap papak sarua kecap dina puhuna. Contoh paparikan nyaeta daun pulus dilulunan dijodok tali kolot, sugan pulus lalaunan aya jodok kolot. Lauk emas makan ganggeng disambaran Pujapati, boga emas moal langgeng teu cara boga pangarti. Tah eta contoh paparikan teh. Anu katilu nyaeta wawangsalan. Naon sih wawangsalan teh? Wawangsalan teh nyaeta karangan sastra anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal anu dijieun wangsalna teh tara diteutelakeun, tapi kudu diteangan tina bagian isi anu dijieun wangsal teh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi eta. Tengetan geura contoh ieu. Belut sisi saka darat, kapirna rai siang wengi. Naon teh? Orai. Manuk tukung sabarema uyuhan daek ka abdi. Naon teh? Puyuh. Imah ngabang di sagara ulah kapalangnya bela. Teu beunang ditiu leuweung, teu beunang si pikasono. Tah eta contoh wawangsalan teh.
ka warung meuli cikur mulangna kamangtatan sakitu nu dipihatur hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.